Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia simkuring pada nyaritakan ngenaan Bukit Morris. Tah, ieu nu namina Bukit Morris teh. Aya hiji carita ngenaan Bukit Morris. Aya gegedean orang Amerika anu kalintang beungharna manehna jeung istrina jalan-jalan ka hiji bukit. Sajalan-jalan di dinya manehna ningali bukit anu endah. Aya niatan manehna hayang meuli eta kabeh bukit anu lebarna sekitar 13 hektar. Mung aya kajadian di dinya. Aya deui gegedean Indonesia nyaeta Surya Dharma Ali. Tah, Surya Dharma Ali oge hoyong eta ngagaduhan bukit anu 13 hektar teh. Di dinya aya kajadian nyaeta Tuan Morris sareng Surya Dharma Ali teh pagedrug pasea memperebutkeun eta bukit. Kumaha caritana? Hayu urang tingali sasarengan. Hey, mommy! Stop, mommy! Papi? Tuh! Wow, ini endah papi. Endah pisan! Oh, papi. Eta papi didinya hayang nyeun hotel. Setuju papi, papi ge hayang papi. Jigana Aisyah kuwaas eta mommy. Pisan papi. Hayu atuh, urang tatanya mommy. Hayu papi. Dengan aneh. Terus kumaha? Lebarnya neng iya kembang teh meni tara diurus ayeuna mah. Oh, bener. Aduh, meni parayah cieu ya teh. Kumaha sih jang itu teh? Hah? Cerita eus ini surat ka Abi. Aduh. Ya abi kabita. Sok enggalan gara suratan. Mami, mami. Hah? Ada ke mana? Papi kali ya papi. Iya. Papi, itu aya anak ieu tanya we papi. Tanyakeun urang meuli hotel teh di dia ngabangun. Benar papi. Ngabangun hotel. Hotel? Pada ieu mah sanes hotel. Neng, kadi. Ngaing ngek ngabangun hotel di daerah dia ngaing. Oh, gitu. Nya pami mere kitu mah kedalan nyarios lah meureun ka warga di dieu, Pak. Serius? Kesah. Kasaha neng? Tepungan hewe tuh Pak RT na. Pak RT abis apa? Da ieu mah milik penduduk sanes anu sasaha. Kangge naon hotel? Da teu enakeun atuh Pak ieu mah tingali kieu. Bade jalan mana lamun ieu jadi hotel? Dibuka jalan, Neng. Dibangun jalan, abi resep, abi rees ya ningali pemandanganana ini. Terus engke atuh jadi rusak ai pami bapak ngadamel hotel mah. Ya hente rusak moal nanaon ieu. Cing, Neng, pang jajabkeun urang duaan ka Pak RT. Palih mana? Ayo atuh. Pak RW, Urang ka sesepuh we nya. hayu atuh hayu mami, geus teh kuat bapi, geus teh kuat. Hayu tapi. Bapak, Tuh, naon neng ka dieu neng? yeuh cenah mah eta tanah teh bener rek dijual. Rek anu meuli. Dah, bapak mah can apa eta teh? Sugan. Bener. Kapan can aya nu datang ka bapak lagi? Bener eta teh. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Pak, aya nu milarian. Pada mikeun heula. Ya, aya nu milarian di luar negeri duka. Duka orang mana? Iya, Bu. Mangga langsung we. Abi uihnya Pak nya. Pak, abi Morris. we. Asep, Bu. Mangga. Mangga. Enten. Ini Morris. Ibu RT. Ibu RT. Bade aya naon di Pak dieu teh, Pak? Mam. Jantan kieu, Pak. Ngaing sareng Kira Pak cari heula Pak calik bios kena tina ieu ge lah. Siga anu bare resul teh. Aya naon Bapak ieu teh cenah ieu bojo ka dieu. Cenah saurna teh bade nganon bade meser ieu tanahnya. sumuhun Bapak eta pisan. Oh iya teh Bapak anu bade meser tanah. Mohon. Oh, mohon soal calik sing leres terus. Mohon. Jantan kieu meureun pamaksadan kami teh. Salerosna mah kami teh waktu jalan-jalan ka dieu
ningali pemandangan anu endah pisan. Mohon dari Abi teh kataji ku pemandangan di dia. Leres. Teras abi teh gaduh niat di dia teh bade nganambal hotel. biasa di dia Hotel. aya biasa. Mohon. Strategis. Tang 5 tong kagok-kagok. Mohon. Saurna teh bapak teh anu kagunganana saurna nya. Kieu bapak perkawis kagungan. Mohon anu kagunganana mohon. Oh gitu. Kena lah bapak. Kieu bapaknya punten pisan. Mohon. Jantan kumaha Bapak? Jantan mohon tiasa ieu teh bade dijual, ke sertifikat mana mah komplit aya di rompok. Tah jantan engke mending terasa we kana rompoknya, panginten. Di bujang enggalna wae atuh abi tos teu hoyong ngabangun hotel di dia. Mohon gara-gara tiasa gara-gara. Tiasa Bapak tiasa gara-gara. Ya lah pamit Ya itu atuh mah. mangga ayeuna hayu yang kana Ayeuna rompok. wae. Mohon Hayu ayeuna di atuh, bujang hayu. enggalna. Tah para wargi akhirna si Bu RT teh eta bisa eta ngamorprovokasi Pak RT na sangkan eta tanah teh akhirnya dijual ka Tuan Morris tanpa persetujuan ti warga masyarakat. Kumaha cerita salajengna hayu urang tingali. Jantan meureun Pak. Tos kieu banyak. Mohonnya tos ieu mah nya ku abi bade dipeser meureun. Bapak nampi atosna mugia we nya itu sing manfaatnya kanggo abi. Kuisna mah Amin. kanggo rakyat Pisan, teman amin. mah. Ya meureun nya ieu teh artosna. Sertifikat teh. Enggak. Tapi da jang bapak teh asa rada kumaha itu jang. Kumaha Bapak? Kumaha ieu teh? Ya itu satacan aya persetujuan ti warga. Atos kamari. Atos? Tuh, saur pun bojo atos. Bapak, Terus tuang istri. ieu sertifikatna. Mohon ya nampi artosna nya. Nah, mugi we nya. Barakallahu li walakum. Oke, keola Pak RT, keola. Warga cara anu satuju. Wah, bisa Pak RT, kumaha Pak RT? Yo entan Pak RT. Tenang. Aman. Sok kela. Pak RT tuh Pak RT. Gini lah. Caralik. Sok ite. Aya naon diteramean ka dieu? Cenah mah ieu tanah dijual Bapak teh. Ieu teh lahan petani Pak RT tah paragi melak tomat, cengek. Tinggal ya tuh Pak RT yang nak kieu urang teh. Kumaha? Kumaha tuh Iya, ya? sanes mohon. Amun Bapak ngertos. kumaha tomat teh moal payu deui ieu teh. Ieu teh nya. Bapak teh da salaresna mah moal ngical ieu tanah tapi geuning nya urang ningali kana sisi ekonomisna gitu. Ayeuna urang tiasa kengeng rada mana mah tadi aja nama? Ih, duka. Tapi kan anggar bisa melak ya dia Pak RT kumaha ya? Nya melak tiasa, melakna naon tiasa. Namun di dieu urang nya istilah nama urang ngabangun perekonomian gitu tak baku sabab gitu Bapak. Kan ditutup Eh, gitu tahu nggak Bapak? Kita rusak Bapak alam ieu teh. Moal rusak. kumaha Percaya sih, ka Bapak. Aduh, Moal. kan teu sedayana di damel hotel. Jadi masih kena aya lahan Kita kita aya jalan, kita ramai, kita jadi mall. Sok, warga mah daek narimanya, tapi asal eta Tuan Morris kudu bisa nyieun jalan nu alus, warga menang asup. Sok. Tiasa. Pertanian anggar di jalan. Tiasa. Eta hotel diduruk ku warga. Tiasa. Atau tenang ya kehala ayeuna mah meuki contaraskeun ka Tuan Morris. Sok Tuan Morris. Kumaha ya Tan Romis? Romis. Bapak punten ya aya Tuan Morris atuh. nyata abi teh tersanggup tadi teh memasukkeun surat tanah eta teh. Kela tenan tos tersanggup abi masihkeun eta tanah teh kusabab nyata jujur abi teh can aya persetujuan ti warga. Balikan. Nya Sangunahan awae. rada aya konflik ieu kitu tah. Tuh bisa kitu Bapak. Geus. Atos tenang. Kita ini warga Indonesia. Tenang. Goblok kela. Tuluy kumaha ieu? Sok, Pak Morris, tiasa teh menuhi janji ieu rakyat. Ngomong ya Pak Morris ngomong. Jantan kieu meureun nya Pak RT sareng wargana.
kan tanah teh tos dipeser ku abi. Mohon. Nah, beureun kieu nya abi ge ngabangun hotel ge moal saklek langsung ngabangun pasti cenah segi jalan pasti dilereskeun supaya mapah-mapah teh gampil gitu ngalah cengek, ngalah tomat. Di Tuh. aspal ku abi di aspal jadi hidang aspalna. 1 juta warga. 1 juta. 1 juta. gitu mah, sok atuh. Teras ya. Sok atuh. Perkawis Penting lebat mah duit awe kalahan. rata. Mun kini lah perkawis lebat kalahan. Warga tiasa pan lebat apa jalan ditutup kumaha eta teh? Warga tiasa lebat babi dibentenkeun jalanna ieu jalan nu bade ka hotel. Atuh eta mah teh adil. Adil kumaha Ya, abi adil tos justru tos masihan etanya. jalan Jempe, eta. gua jempe. Tos masihan jalan abi ge. Jantan perjanjianna tiasa warga lebat ka wilayah perhotelan eta kanggo istilahna tatanen. Jantan hotel aya tatanenan aya kitu tiasa. Enggak suatu ngaranan we Bukit Moris gitu non hesena. Nya henteu atuh dibedakeun hotel mah hotel, tanen mah tanen. Dihijikeun. Dibedakeun lahana. Terus kumaha upami jalana henteu ditutup Bapak. Jantan kieu warga teh hoyongna teh nyaena ku abi sok disanggeman ieu tanah dijual, ieu bukit dijual kanggo Bapak ngadamel hotel, tapi warga yang kekeh aya istilahna kanggo tatanen gitu. Soalna pencaharian warga itu kanggo tatanen. Nya abi tos ngemut-ngemut kadinya teh da abi ge henteu sakumaha. Jantan Bapak janjina tiasa aya jalan kanggo warga. Bila Tuhan menghendaki, Kulan? bila Tuhan menghendaki. Ih meni balaga Ya atuh. Sok Bapak nyamtos we, Bapak pantas meser ya bukitnya. Tapi Bapak teu ngadambal hotel, jadi Bapak gaduh bukit ieu Bukit Moris. sanggem. Sanggem. Ya entos ari Buru ya. ari saena kitu mah, nu penting abi teu rugi da abi tos ngaluarkeun acis. Kumaha warga adil? Ya, adil lah. Jangan di dia jadina ieu bukit tos dipeser ku Bapak Morris di Amerika, tapi teu janten dibangun hotel. Jantena sok mangga aya lahan-lahan sesana kanggo tatanen warga. Iya, Adil? Bukit Moris gitunya ieu teh. Iya bagikan ke warga. Tah, terus iya ya. Ya eta bagikeun we, Iya, nu nah. penting eta bagikeun. Duit aing eta mah nya. Nu urang 4 lembar. Eta bagikeun nanti eta bagikeun. Janten Jadi dibagikan upama rapat RT. dibagikeun apa me rapat Itu RT. sadinten deui. Dipajukeun. Atos. Janten kitu sadana atos. Atos. Adil? Wih, atuh yuk. Oh. Yo, korek. Akhirna warga jeung Tuan Morris rapat ngeunaan eta lahan. Akhirna eta lahan teh jadi hotel henteu tungtung nama keluarga ge sapenuhna henteu. Nya kieu we jadi Bukit Moris. Anu tatanen aya, bila aya, tapi nya tetep we nama Bukit Moris. Kitu panginten di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengahna Pulau Jawa. Wayangna bingung, dalangna ge bingung. Nu penting urang bisa tertawa. Keun we da dalang geus menang komisi ieu ti Tuan Morris. Hayu atuh ka para patandang samudayana nya. Simkuring kelompok carita nya, kelompok nyarita kelas C. Aya saha we teh, saha we. Sebutan. Abi Ruli, Di Bukit Moris di Lembang. Feni, Iqbal, Ikin, Risa. Arif. Hey, Opik Moris. Kade eta juru kamerana tah. Tah ieu juru kamera sok. Aya saha ya teh sedang saha? Egi. Orang lagi. Egi Melgiansa. Wis, Egi Praja. Gitu merenya. Ayo atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.